Ramadan geus tere beak, geus liwat kana belasna. Di masjid geus loba tupat, pas taraweh dibabagina. Labaran tinggal ngitung poe, usaha eukerarehe. Pamajikan geus monyong bae, hayang baju nu doang Bu RT. Boro-boro jeung meuli baju, jeung mitra ge masih mikiran. Deku hutang aran geus bau, sebab anu heula ge can dibayar. Dek minjem ka dulur ge serba salah, sebab sarua manehna ge susah. Sempet kapikiran malih kotok tatangga, tapi beungeut anak asana mata. Astagfirullahaladzim. Hampurakeun bapa, lain teu hayang nyenangkeun. Bapa geus cukup usaha, sesana ka Gusti urang masrahkeun. Boro-boro jeung meuli baju, jeung mitra ge masih mikiran. Deku hutang aran geus bau, sebab anu heula ge can dibayar. Ajunangan bisa istighfar, bari dibarengan ikhtiar. Najan labaran baju teu anyar, nu penting mah bisa barang dahar. Nu penting mah bisa barang dahar. Nu penting mah bisa barang dahar. Gentar tangga. Ibu. Hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing. Bener-bener henteu bisa